Salah satu karomah Tuhan Syabdul Qadir anu indah jasa anu indah, ketika ayah hiji wali Allah ngalakukan kesalahan, setelah ngalakukan kesalahan dicoret dina martabat kawalianan, geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kesalahanana, tetap tadi hampura, tetap tadi hampura. 360 wali berbeda ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kesalahan setik bagus Gusti geus hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing teh kalau aing nu ngahapus aing kene atuh matak laon hapus deui. Widih cik Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa ieu hak peto aing teh Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ulah gitu jangan aing ngangkat wali naik kajen deui kuku teu diangkat ge ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula teh ambo si Abdul Qadir cek jalan waniana mah heula ku aku bae aduh geus atuh bari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun terus kumaneh nu kumaneh deuk diasupkeun wali coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus sakitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali kota. Inilah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah, kurang lah menceritakan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Datang ke maghrib mal sholat gimana ini resep dasa tiis perasaan tiis nu tadi diceritakan ku Gitur Mudi catatan begitu dibere buku datang makan dina Tafsirul Khatir lamun dina Bahjatul Asrar lain kitu dongengna. Begitu mudah hajat ke Gusti Allah dibere buku tah Abdul Qadir bere buku ku aing jang nyatatan murid maneh boom datang ke Masyrik buku lagi banyak ku Tuhan Syekh Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat anu sok zikir anu sok halqah terus dicatat anu sok mamaca dicatat anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir babaca goe deh dicatat kabeh anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catet bae ku Tuhan Syekh Abdul Qadir cak Gusti Allah hei ulama yang catet bae atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong teu bisa catet bae ku aing catet bae ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ye malaikat